bahan di kontes ke persiapan lah kita tanam gitu. Nah, ya manuk ya persiapan lah. Cicingnya. Geus bersih ke mari konteskeun manusia. Berang kutipan ini. Karunya panaseun. Mana supaya menangnya. Supaya menang mana cici. Ulah ke mana? Geus. Ratu ya dikonteskeun aing mah ya. Itu si Entuy di kamana lagi wing manuk. Tuy. Mana ya? Iya, dikonteskeun iya si Ratu ya. Aduh, si Gelis si Jaya teh manuk. Si Jinggo, Oh, bener. Si Lapet ieu teh, si Lope Berber. Gagah ieu manuk. Deuk milu, Bah. Tuh eueuh gawe mah deuk milu we. Hayu we atuh lah. Kayak lain itu bisa dan teh dari Bisa. manuk. Matak deuk diadukeun teh bisa dah. Tahu dia paul teu meunang. Ulah salah ieu mah si Ratu ge ieu geus menangna ge sabaraha periode ieu teh. Dikonteskeun teh. Babeh era ieu lamun era. Wah, insyaallah moal ngarakeun moal. Tapi make nu kieu teh ieu. Daftar we babenya ka itu mah. Babe lah. Iya, Babe siap. aya bakal menang. Oh, ces beres lah. Jadi bener. Kita. Tuy, manuk saha eta tah? Ade kitu. Iya, coba. Kalus kieu manuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana teh? Aduh, sehat Pak. Kumaha? Bade naroskeun ieu teh. Hidupi eta manuk usaha. Manuk ieu. Mang ieu teh tadi leumpang ditu keneh ka dieu jeung babe. Ya. Nepikeun eta manuk baceona siga manuk beruk eta teh. Are pisan. Meruk. Berarti kalau kira-kira nata manuk dijual mah. Manuk ieu. Mau dijual beh. Namun dibeli tak ku abe 15 juta. Kumaha emang tetep moal beh. Ngambil berapa? 15 juta. Moal 15 ge. Langkungan. Tetep moal dijual. Gelis ka dieu sih. Ieu aya tamu songan cai lah. Tah ieu. Udah mang mah itu nya sok silaturahmi Abe Aliando. orang itu ponok seueur ngaranna teh naon nya tuh cai-cai da naon mun gelis teu ade naon deui saganti cai aya wayah nawekeun sok nya tebeh nya tuh kos angkot wae atuh be ngarakeun pisan Doi kayak mana tuh? Kalau mulai teu Dijual sabaraha eta manuk. Masih sabaraha oge. Tetep manuk mah moal dijual. Di leuwihan we. Kalau manuk bapak mah moal diikan. Lagi ku update teh sok dicok. Contohna eta Dulu nah. Terus dikumakeun deui. Dipencetan. Pas diasup. Kan mana naon nih? Nah, kurung atuh are diasupkeun mah ieu mah kalah ngaweurean budak ari tujuan kana manuk. Kalau mah jadi kesel itu obrolan gitu teh. Nu puguhna we manuk puguhna. Jika ningali atuh aya manuk teh. Manuk ieu mah teh ngesekeun. Kudu diparabah. Kudu di mangga. Manuk ieu mah tapi terus di sarana kebeurang teu penting oke. Amu tingalikeun we ke buktikeun manukna garanya urang cokot. Tuh, tingali gara ebrekeun kinya. Sok bisi panasaran mah tah. Tengekeun horana ge. Aduh, bener we. Nya, Ari ieu. Omo tadi diturunkeun oge dengan ngasor kieu. Bener euy manuk. bisi majar bohong dia mah. Nu ai maneh atuh.
Nah, iya manuk alus. Emang kesan penasaran tingali urang buka ya manuk. Tingali manuk anu kuring mas kieu garato. Sok tingali ku sararea. Anjir. Tipu. Hayang apa ngaranna? Manuk naon ieu? Anu kieu teh ngaranna teh manuk digital anu kieu teh. Iya mah. Tipu. Iya minum barudak lah. Jeung gitu. Nanti dia nyaman. 1, 2, action.